Aduh, aing sih kerjaan wae anu katuh ya. Biasana sok naon cenah aya cepet teh. Eta mah menang rezeki gede euy. Bener sih. Aslina. Aslina. Tah tuh lamun kitu mah mending kena cuang pesan kopi ayeuna ka Icang jadi udud aya keunang. Heeh. Cang. Cang. Naon euy? Cicing keur nyatu heula ya urang sandahar ti SD. Ampun. Geuning keur dahar euy. Sorry lah ngaganggu. Hayang kopi jeung udud dia pedah bieu cek si Damsik lamun ke kerja terang mata nu katuhu cenah bakal menang milih. Tenang ayeuna mah ngajuk bakal menang milih ya heuh sih. Beungeut menang milik eta mah karek impian duitna can aya pesan deui kopi. Aduh, aing meni teu percaya eta ka urang. Da ente manyong bobogotan Bang Anjuk. Palaradu pisan cenah geus ngacang tujuan bener teu omongan ente urang bakal menang milih. Menang milik mah gata mah heueuh bener cikot mah heula ge. Tah, tunggu disadar ya aya apa aing naon ya. Proyek duitnya karek sokan dia kena nyamperkeun. Ah bener pisan anjir ya. Kiduiteun. Dah heueuh si ieu euy. Bisa. Anu barinya mah bener ya langsung nyeun ayeuna mah sabaraha. Tah geus pasti kieu mah. Sat jadi pokona kiduiteun. Percaya. Tapi kade ya, saya percaya. Sing tenang we atuh Pak geus puguh kabuktian tadi dina WA genan bakal aya proyek. Tenang geus lah. Jadi sih alhamdulillah jadi geus aya kopi no. Kita di cicing dia banyak tuh ngopi. Soalnya tuh kopi lah kopi. Garing ieu pahang gini. Mantap anu saya kopi mah. Alhamdulillah ya kopi pamereng cenah kieu. Nah, gini geus sih aya WA deui. Aduh bukan euy. Aduh, gerang ada terjadi orang pura bisa lain itu. Aduh sih euy. Ya kumaha proyek jadi. Ya bagus nganjuk kopi jeung udud. Bener mana bobogotan nganjuk terjadi apa nganjuk. Cek ente lamun ke kerja mata bakal menang milih. Aduh Masa kurang waningan. bener jawab bae. Biar geus anjing.